Nini Durgapati ngagrakeun sapasang leungeunna. Ramo-ramo leungeunna galera kabeh. Tina ramo-ramo leungeunna harita ngaluarkeun getah jaring lancah. Siut 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 siut. Getah garing lancah ting saryut muru kana tangtungan badanang bule. Kajadian saterusna harita badanang bule jadi dibengket ku getah jaring lancah tina lebah cangkeng, tapi karena dadana ngajadikeun nang bule itu bisa gerak. Getah jaring lancah kabilang liat jeung kuat. Nang bule anu harita barontak, getah jaring lancah kalaka beuki tambah kuat kabelitna. Ningali kana kaayaan nang bule seperti kitu, harita Rasanti jadi kaentipan ku perasaan salempang. Rek maju ngabantu pugucan waka bisa ngagunakeun kakuatan tenaga lapisanana. Bari merhatikeun kaayaan nang bule harita Rasanti ngagerentos dina joh hatena. Talang siang nang bule moal mampu ngalepaskeun diri tina belitan getah jaring lancah. Aing rek maju ngabantu, can waka bisa ngagunakeun tenaga lapisan deui. Mun dipaksakeun malah bakal terus jadi karugrak. Tapi mudah-mudahan we nang bule bakal mampu ngungkulan kaayaan anu keur karendapan ku deurina dina waktu ayeuna. Sok buktikeun kahebatan ilmu anu kacangking kudu hidup nang bule. Sedengkeun Ugrawa ningali kaayaan nang bule anu geus teu bisa gerak dibelit ku jaring lancah, harita Ugrawa ngumbar ka sukahatena. Nyaritana semua nu ngagero ditujukeun ka nang bule. Woi, nang bule, budak edan. Hasok rek kumaha ayeuna ketak si laing. Sangeusna teu bisa gerak dibelit ku jaring laba-laba euy. Si laing pasina oge bakal bingung. Geus moal bisa ngabebaskeun diri tina eta jaring lancah. Sakedeung di mane bakal modal nang bule. Anu mantap, montong agul sia jadi incu Sirawing teh. Anu ngaran Sirawing teh ayeuna mah geus teu beda ti runtah, geus eueuh araheunana. Hasok gancang talajang, tigas beungeut tah sinang bule teh. Ku pedang Watu Geni Nini Durgapati. Nini Durgapati mesat di pedang Watu Geni. Musirkeun panetipna ka nang bule baitus nyarita. Ayeuna mah maneh kudu narima kana kanyataan nang bule. Bener ceuk si Ugrawa aki maneh Sirawing teh geus teu beda ti runtah. Geus eueuh gunana Sirawing teh. Kabuktian ayeuna mah nu jadi incuna rek di bodaran teu bisa nulungan geuning. Anu mata kula warga maneh mah memang kudu lungtutan di bodaran. Ayeuna maneh anu mitira bakal modal sedang bule. Sikap jeung caritan Ugrawa. Kitu Nini Durgapati anu ngahina ka Sirawing anu jadi atina. Ngajadikeun kakuatan puncak nang bule harita kaluar. Mawa pangaruh kana parobahan kaayaan nang bule dina waktu harita. Nini Durgapati jeung Ugrawa jadi kageteun ningali buuk nang bule. Jadi jarocong heuras rancung ka luhur. Kulitna jadi beureum, sorot panon jadi semu anu hurung. Badana jadi semu anu ngageleter. Kajadian saterusna beuki nambahan kakagetna Nini Durgapati jeung Ugrawa sabab harita waktu nang bule ngagibegeun awakna bari ngagero. Jaring lancah anu ngabelit kana badana pada rampung paregat. Hiat! Aing bebas lepas! Hiat! Nang bule bebas tina belitan jaring lancah anu harita rarampung pegat bari bau hangit jaleting perengkel siga anu kaduru. Pangaruh kekuatan panas anu kaluar tina badan nang bule.
ngageleter hati Nini Durgapati jeung Ugrawa menang sang jongjongan mah. Nini Durgapati ge bangun anu kasima jeung bingung reka lakukeun tindakan kumaha ningali kana kaya nang bule bisa ngungkulan jurus siluman lancah. Nang bule musirkeun panetepna ka Nini Durgapati bari nyuara. Jurus siluman lancah nu digunakeun ku maneh geus bisa diukuran ku aing sadurga peot. Ayeuna maneh rek ngagunakeun di kakuatan ilmu naon deui si anjir. Beakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan maneh durga peot. Sakedeung deui nang bule putus sirawing bakal mampu ngongkolan nu dilawan. Lain kalakah ngaulang kitu maneh teh sah durga peot hasok gunakeun kakuatan ilmu nu sejenna. Harita Nini Durgapati nyarita di Banjung Seri. Maneh montong waka ngarasa geus meunang sia nang bule. Aing masih kene boga kakuatan ilmu nu sejenna deuleu. Kana naon aing numpi diri di Guha Marakayang mun teu mampu ngabinasakeun lawan. Aing masih kene boga kakuatan ilmu anu sejenna. Moal bisa diimbangan ku maneh nang bule. Sagedeung deui maneh bakal tutong sakujur badan. Kabeunangan ku pedang watu geni sia. Kalakang abangus deui wae maneh mah anjir nini peot. Hasok cek aing ge gunakeun eta kakuatan ilmu nu moal bisa diimbangan ku aing teh. Awas lain geus kolot gitu. Awak geus bau taneuh teh. Buktikeun caritaan maneh mun bener hayang modan aing masok. Nini Durgapati anu harita leungeun katuhna masih nyekelan pedang watu gening. Jadi inget kana ilmu anu sejenna. Kakuatan ilmu anu ngandung kakuatan gaib nu disebut ilmu kalapeteng. Eta kakuatan ilmu di mana digunakeun bakal mawa pangaribawa robahna kaayaan di sabudeureun eta patempatan bakal jadi poek mongkleng sok sanajan harita wan Cibeurang. Moal anu bisa ningali kacirin jalma nu aya di dinya. Iwati Nini Durgapati anu bakal bisa ningali jirim lawan. Sedengkeun nang bule mah jelas moal bisa ningali jirim Nini Durgapati. Nini Durgapati ngarapal di mantra jeung musrikeun kakuatan batina pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu kalapeteng. Sanggeusna ngarapal mantra jeung musrikeun kakuatan batina, harita Nini Durgapati sapasang leungeunna ngalakukeun gerakan di tempat, saterusna leungeun katuhuna nu nyekelan pedang watu geni diacungkeun ka luhur bari nyarita semua anu ngagero. Tada sia kakuatan ilmu kalapeteng nang bule. Kaayaan ieu patempatan bakal poek mongkling buta rata sia. Sabudeun ieu patempatan poek bakal jadi poek ku kakuatan ilmu kalapeteng. Hayya! Kajadian saterusna memang matak aneh. Sabab harita ngajadak di sabudeureun eta patempatan jadi poek mongkleng. Nini Durgapati musirkeun panetipna kelabah nang bule da puguh mahena mah bisa awas ningali cirim anu dilawan. Nini Durgapati geus rek maju narajang ka nang bule. Tapi jadikan gerakanana sabab harita nang bule ngalakukeun gerakan di tempat ngagunakeun kakuatan puncakna betus nyarita semua nu ngagero. Eueuh poek-poekan hasok. Caang deui. Caang. Hayya! Geteran soranang bule anu dibarengan ku kakuatan puncakna ngajadikeun kayaan anu tadina poek jadi caang deui seperti tadi.
Nini Durgapati bener-bener kaget ningali kana eta kanyataan. Tina kaget jadi penasaran langsung harita majuna raja ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Geus waktuna aing ayeuna nganggeuskeun ieu tarung. Mangka lu kawas maneh memang kudu modal ku leungeun aing. Rasakeun sia. Tadah ya panajang aing nang bole. Jurus pamungkas. Hayat. Jurerat Sleng. Panarajang Nini Durgapati nu ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Puguh we mangrupa panarajang anu ngabayakeun jiwa lawan. Mun seug nu ditarajang melinang bule mah geus bisa dipastikeun moal mampu ngimbangan eta panarajang. Tapi nu ditarajang harita teh nang bule anu kakuatan puncakna kaluar. Waktu panarajang lawan datang nang bule bangun anu gampang nakara nyingkahan panarajang lawan. Dina kayaan teu ingkah di tempatna nang bole ngakilirkeun badanna kagigil. Sok yukina plos. Meh bareng jeung ngeplosna panarajang lawan dina gerakan anu teu bisa dituturkeun ku panenjo lawan, harita panarajang leungeun ka tunang bule ngahantem kana badan lawan. Ngajadikeun Nini Durgapati badanna ngacengkang oleh ka tukang. Satu bekas. Edan sia. Ayah, jadi sakuna ajar. Nini Durgapati ngakero semua anu ngaceurit bari ngacengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kaseimbangan badanna. Cengkang koreab kebut Nini Durgapati rubuh ngabebengkang maring lemah. Ugrawa melohok bangong mata simeuteun ningali kana kanyataan Nini Durgapati bisa dirubuhkeun ku nang bule. Keur Ugrawa mah asa henteu percaya kana kejadian anu lumangsung dina waktu harita. Nang bule mancu dina tangtunganana. Dina kayaan keur kitu kadenge ku nang bule harita Rasanti nyarita. Sanajan henteu tarik nyaritana tapi bisa kadenge kalawan jelas ku nang bule. Tenangkan hati jeung pikiran nang. Gak cukup tindakan dilakukan ku diri hidup. Urang kudu ingatkan amanatna akirawing nang. Kadalikeun amarah hidup kasep. Ulah kata telusan dina kaya nu seperti kitu nang. Bianti geus tenang ningali hidup aya dina kaunggulan nang. Nang bule jadi leler hatena, amarahna jadi turun. Kaya nang bule jadi normal deui seperti biasa. Rasanti cengkat nangtung terus datang nyamperkeun ka nang bule. Sangeusna seukeut atawa deukeut Rasanti terus nyarita. Kayan bianti ayeuna mah geus pulih deui nang. Geus waktuna urang neruskeun di lampah. Tapi keheula bianti hayang nyarita heula ka Nini Durgapati. Rasanti harita nyamperkeun ka tempatna Nini Durgapati anu harita geus ngonea hudang terus diuk can waka bisa cengkat nangtung. Rasanti terus nyarita ditujukeun ka Nini Durgapati. Nini Durgapati, Andika pasti ngerasa kaget. Asa henteu percaya mun tepikeun ka kudu ngarandapan kasoran kunang bule anu sok sanajan budak keneh. Tapi geus mibanda kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Kuayana kitu ieu kajadian kuduna dijadikeun perhatian ku Andika. Hartina ulah rek coba-coba rek ganggu ka kulawarga Sirawing. Andika kudu ngarti nang bule putus Sirawing geus waktuna makalangan. Neruskeun tapak lacak anu jadi akina merangan setiap tindak laku kejahatan. Andika geus mujina waktuna babalik pikir Nini Durgapati. Sabab mun Andika teu buru-buru babalik pikir, mangka bakal kaduhung di akhir. Sabab bakal dihukum kulaku lampah dari sorangan. Tarimakeun ku Andika, mun ayeuna nyandangan ka nyeri jeung tatu di jero. Bogan sorangan.
ayeuna kuring jeung nang bule rek neruskeun lampah. Rasanti geus carita kitu mah harita terus ngajakan nang bule pikeun neruskeun lampahna. Sanggeusna ningali Rasanti jeung nang bule arindit harita Ugrawa muru nyamperkeun ka tempatna Ni Durgapati anu masih keneh diuk ngajemprak. Sangisna deukeut Ugrawa terus deku bari nyarita. Waduh. Ya, an kejadian teh lumangsung ke Ugrawa mah asa ngimpi ieu teh Nini. Nini anu geus meuseuh diri di jero guha Marakayang. Ngaroncatkeun ilmu silat jeung kakuatan talaga lapisan. Malah jurus siluman lancah jeung ilmu kalapeteng. Tapi sakabeh eta ilmu teh gunana teu mampu dipake ngungkulan budak laki nu ngaran Sinangbule. Kanyatan anu ente bisa dipercaya ke Ugrawa mah teh Nini Durgapati bari sumengirnahan ka nyeri lantaran nyandangan tatu di jero kabeunangan ku panarajangna Nang Bule harita neuteup ka Ugrawa betus carita. Boga ge asa aneh jeung tengarti wa satadi nama aing boga pamikiran jurus siluman lancah jeung ilmu kalapeteng teh moal bisa diimbangan ku Sinangbule. Sabab eta ilmu ngandung kakuatan kagaiban. Tapi dina kanyatanana ijiran aing teh telah nyalahan. Ilmu nu ngandung kakuatan gaib teh telah bisa diungkulan ku Sinangbule. Dina jero hati aing kudu ngaku secara jujur. Ilmu silat Sinangbule jelas. Ilmu silat tingkat tinggi. Kakuatan talaga lapisan oge leuwih hebat aing Ugrawa. Ningali karena kehebatan Sinangbule nu saperti gitu. Ugrawa mah terus pikiran kirantis gitu nih. Jadi dipikirkan ku Ugrawa mah sigana kekuatan jeung kemampuan kirantis mah bakal aya di sahandapun kekuatan jeung kemampuan Sinangbule Nini. Maneh montong waka gablek pamikiran seperti itu Segerawa kurang ajar. Sabab ieu kajadian keur aing mah bakal dijadikeun pamacut ke diri aing. Dengan cara jeung upaya sangkan si Kirantis boga kekuatan jeung kemampuan anu bisa ngimbangan Sinangbule. Malah si Kirantis kudu leuwih hebat anu saterusna si Kirantis mampu ngabinasakeun Sinangbule. Eta anu aya dina pamikiran aing mah Grawa. Jadi maksud Deni mah urang masih kena boga harapan nih. Kirantis sangkan jadi jawara wanita tanpa tanding. Anu kekuatan jeung kamampuanana kudu leuwih hebat ti Sinangbule. Eta anu kudu jadi udagan keur urang mah Nini. Kitu pamikiran aing oge Grawa. Anu mata ku aing si Kirantis. Engke dina waktuna mah kudu bisa ngawasa ilmu pamikat Dewi Kinasih. Minangka lapisan ilmu di mana kekuatan jeung kemampuan bisa diimbangan ku anu jelawan, eta ilmu pamikat Dewi Kinasih kudu digunakeun. Aing sorangan can bisa kataekan eta ilmu teh Grawa euy. Ku kakuatan eta ilmu tong baroning jalma dalah sok sanajan dewa paribasana kapentang ku kakuatan ilmu pamikat Dewi Kinasih mangka langsung kapengpeongan Grawa. Kakuatan cinta anu rosa mangaluhan kana jiwa. Geus beunang kapikat ku eta ilmu mah nyawa ge bakal dibikeun Grawa. Bantuan aing hayang hudang Grawa euy. Halah. Ugrawa ngabantuan Ni Durgapati anu hayang cengkat nangtung. Ugrawa masih kene ngarasahan nyeluh hatena sigana mah
harita terus nyaita deui. Jadi urang rek kumaha ayeuna atuh ini mah bisa ieu mah menangkeun hadiah sembara teh ni gagal. Sabab si Rasanti babarengan jeung Sinang Bule geuningan. Hal teh mah hanyeluk keneh sabenerna ini diancongkeun rek meunang tina ieu sembara pek gagal deui ini. Bet aing desa masih kene hanya lu Grawa. Tapi aing kudu bisa nurut karena iya kenyataan. Atau aing kudu bisa narima. Anu matak beungeus tong mikiran hayang hadiah sembara sagarupa Grawa. Maning kene terus meuseuh sikirantis we ayeuna mah. Catetan rahasia jurus pedang Watu Geni. Menang manggih ti jero Guha Marakayang. Ditinggalna Nyai Maningkem ku aing acan sempat diteleuman eta jurus pedang Watu Geni. Anu madang teh sikirantis anu kudu ngayakinkeun eta jurus pedang Watu Geni. Jadi maksud ini mah catatan rahasia ditinggal Nyai Maningkem teh nu aya di jero Guha Marakayang teh kudu diyakinkeun ku Kirantis kitu nih. Menang gambaran seperti kieu mah ya Grawa teh jadi boga keyakinan nih. Kirantis bakal boga kekuatan jeung kemampuan ilmu anu hebat nih. Oh, sebenarnya atuh bisa mapakan kekuatan jeung kemampuan ilmu Sinang Bule. Manggas maneh geus teu kudu neuteuli ka Sinang Bule sagrawa. Cek aing ge akhir baining supagi mun tepikeun ka si Kirantis diparengkeun tarung ngalawanan Sinang Bule. Mun teh mah tepikeun ka Deseh. Kari tinggal gunakeun we kekuatan ilmu pamikat Dewi Kenasi. Mangka Sinang Bule bakal tekuk lutut ka si Kirantis. Lantaran ku pengaruh kekuatan cinta gitu. Dibikeun nyawana oge ku Sinang Bule. Ari geus kapentang ku ilmu pamikat Dewi Kinasi mah. Percaya ka aing. Anu madak ayeuna mah urang ulang we ka Guha Marakayangan Grawa. Naon anu jadi harapan aing bakal jadi kenyataan. Goneng aing Grawa deh. Urang balik we nama Grawa, urang balik goneng aing Grawa, tong hari-hari sia teh koplok. Geus kitu mah harita Nini Durgapati digoneng ku Grawa. Harita terus init ninggalkeun eta pantepatan rek mulang ka Guha Marakayang. Tunda anu kacarita caturkeun harita di jero guha panyingkiran. Aki Gawir sumingkir jeung Jakawanara katut aceng jeprut harita keur ngariung tiluan ngalobrol. Aki Gawir nu harita keur neruskeun caritanana. Geus tenang lagi naoge ayeuna wae. Aya jaga geus pulih sapinuhna. Bisa ngagunakeun di kekuatan tenaga lapisan anu sakumaha tina. Jadi ayeuna geus waktuna ku Aki ge kudu dicaritakeun teh. Keunaan rahasia penting, Jang Aceng. Terus terang kalau Aceng mah jadi penasaran juga nih Ki. Keunaan rahasia naon teh anu bakal dicaritakeun ku Aki teh Ki. Terus terang memang geus waktuna kudu dibuka bener teh. Dan Jaka ge pasti penasaran kan. Karena rahasia anu bakal dicaritakeun ku Aki Gawir bener teh. Jakawanara ngareret ka Aki Gawir betus nyerita. Nah, ngeunaan rahasia naon teh kitu anu bakal dibuka ku Aki teh Ki. Rahasia ngeunaan non alihna ieu teh. Anu ayeuna keur disayembarakeun ku Paguron Lintang Jagat. Menang beja ngeunaan eta sayembara teh Aki mah seuri we gitu nya darek. Teu jadi kumaha